Duh, tas di mana, Tah, terus di pasar, Mang. Terus belanja hadiah jang Agustusan. Meuli naon? Belanja jam, Mang. Oh, nempok. Jing. Halus kitu jamna euy. Jing. Casio deui euy. Jing, ieu naon? Oh, Rolex anu kieu. Aduh teh bingung sia, Mang. Bingung kunaon duh? Ongko ngaranna teh jam tangannya. Aduh teh meuli. Nah, diberena teh jamna hungkul teh jeung tanganna grama. Ya heueuh atuh duh. Moal nya ayeuna tanganna dibikeun. Moal mungkin atuh duh. Eta mah ngaranna hungkul jam tangan teh. Ya pasti dipake nama dina tangan. Mah mungkin jeung leungeunna atuh. Cuk urang mah ganti we Mang atuh. Ngaranna ulah jam tangan. Jam we kitu. Da pasti arapaleun ieu dipakena leungeun. Teuing lah anjing ngobrolnya maneh mah lieur semplak tah si Ras. Lamun balik